Jadi kesimpulanana lamun urang keur salat sunnah qobliyah ari pek teh aya nu qomat otomatis atuh salat berjamaah dilaksanakeun ku imam jeung makmum nu sejen tah sikap urang lamun mah ku urang ngalaksanakeun salat sunat nepikeun kaberes masih keneh kabagian berjamaah alias si imamna acan salam maka tuluykeun salat sunnah geus beres salat sunnah lajeng ngamakmum ka eta imam ngamasbuk teh walaupun katinggalieun sarakaat bereskeun bae heula eta salat sunnah. Tapi lamun sieun habis kesempatan berjamaah artina lamun manehanana beres ngalaksanakeun salat sunnah imam ogenan geus beres ngalaksanakeun salat berjamaahna eta jalma anu salat sunnah moal kabagian berjamaah maka wayahna eta salat sunnahna batalkeun bae terus milu